Harita si Akoh keur leumpang muru imahna Mang Kusmin. Rada lumayan ngesang boge si Akoh teh. Keur mah leumpang tengah poe katambah kudu tatanya sapanjang jalan. Natanyakeun dumukna Mang Kusmin. Sigana si Akoh teu apal ti memehna ka imah Mang Kusmin teh. Teuing lamun Mang Kusmin teu jelas meureun mere alamat imahna ka si Akoh. Pantes lamun si Akoh kudu ngaprak leumpang bari mindeng tatanya kanu ngaliwat. Natanyakeun imahna Mang Kusmin. Ari si Akoh teh kasebut tetangga desa jeung Mang Kusmin mah. Manehna can kaasup lila cicing di lembur eta teh. Ceunah ceuk beja manehna teh turunan Cina anu dumuk di kota. Ngan si Akoh ngalaman kajadian imahna jeung tempat usahana kahuruan. Cinetna mah si Akoh sapanjang tas kamusibahan usahana jadi bangkrut. Nya ngadon pindah ka lembur kasebut tetangga desa jeung Mang Kusmin mah. Si Akoh ngadon bubuara di pelemburan bari ngarintis ngamimitian usaha. Najan geus meunang umur si Akoh teh, tapi manehna masih kene resep kana usaha. Abong geus biasa meureun. Kangaranan anu ngamimitian usaha bari cicing di lembur komo kasebut nganyaran jadi urang lembur. Usahana oge sakapanggihna. Naon wae dilakukeun asal jadi duit cenah. Si Akoh teh sok melian hasil bumi kaya ning sahang, kapol, sampe jeung sabangsana. Hasil bumi urang lembur kumanehna ditampung dibelian. Geus kumpul sok diiangkeun dijual ka kota. Urang lembur dinya mah jeung tatangga desa parahi apal ka si Akoh teh. Urang lembur mindeng tanggih jeung si Akoh sabab sok barang jual hasil tatanena ka si Akoh atawa mindeng ningali si Akoh keur neangan barang. Najan dikira-kira bari mindeng tatanya teu burung kapanggih imah Mang Kusmin teh. Kasampak Mang Kusmin keur diburuan imah. Harita manehna keur ngarautan awi pikeun nyieun burung manuk cenah. Si Akoh ku Mang Kusmin dibawa ngobrol di luar, teu ieu dibawa unggah ka imah. Ayohna manehna ngarasa hariwang bisi obrolanana kanyahoan kudu jadi pangajikanana meureun. Hayya, Wang Kusmin mele alamat ka oe teu jelas, oe kalah nyasal. Jeung si Akoh ngomong bari muka kancing baju. Tayohna ngarasa capek jeung hareudang, kesang kuat kamucur dina awakna. Antara napas si Akoh renghap ranjut. Bari diuk dina bangku, si Akoh ngageberan awakna ku daun sukun meunang metik tina tangkalna nu aya di dinya. Ngomongna bari tumbuh tanggah kana tangkal sukun anu kabeneran keur bubuah. Har, teu jelas kumaha atuh Akoh, apanan ceuk kuring harita. Imah kuring mah di parapatan kakulon, terus mengkol ngatuhu, engke mengkol ngenca. Tidinya kari kahareup. Pan kitu harita teh ceuk kuring teh ka Akoh. Mang Kusmin nembal. Geng manehna diuk digeureun si Akoh anu keur tumbuh tanggah kaluhur. Siga keur ningalian sukun. Kabeneran harita sukun teh keur bubuah manimeung peui ngan lalembut keneh. Kumaha Koh, rek diduitan tah sukuna? Mang Kusmin nyarita kanu keur tumbuh tanggah di tenan sukun. Manehna nawarkeun sukun ka si Akoh. Eta mah bakal gampang teu oe mah. Ngan oe ka dieu nyampeur ka Wang Kusmin, oe rek nanyakeun cau nu wareto dijual ku Wang Kusmin ka oe, ceuk si Akoh. Cau nu mana Koh? Mang Kusmin ngomongna bari ngerutkeun tarangna, siga nu teu kahareup. Hayya, wareto apana? Wang Kusmin menta duit ka oe 200.000. Apana Wang Kusmin ngajual cau ka oe 5 tuluy. Ku oe pan can ditual cauna. Sabab cauna ngolah keneh. Ayeuna ku oe rek ditual. Oe ka dieu rek weweja ka Wang Kusmin.
wali sakalian pangnualkeun ku Wang Kuswing. Keheula ko tangkal saunuman anu rek dituar teh Mang Kusmin tumanya deui. Hayya anu waletong Wang Kuswing ngajual ka oe 50 ku oe apa can ditual cauna. Si Ako ngajelaskeun. Aha bareto can dituar kitu ku Ako. Mang Kusmin tumanya. Manehna siga nu teu ngarti. Teuing api-api teu ngarti sugan. Eta we nyarita ka si Ako teh Mang Kusmin bari mencerong siga nu teu ngarti. Acan ditual ku oe. Cauna ngalola keneh wareto teh. Si Ako ngajelaskeun. Nah lain dituar atuh harita. Kuring mah ngajual cauna oge harita. Mang Kusmin siga nu manglo ka si Ako. Nah lain dituar harita cenah. Hayya oe jadi tengah tikieu. Si Ako ngagodeg-godegkeun sirahna. Sarua kuring oge teu ngarti. Ceuk Mang Kusmin manehna oge ngatikanan nurutan ngagodeg-godegkeun sirahna siga si Ako. Wang Kuswing, pilaku oe kudu nual cau anu ngolah. Apanan oe mah meuli cauna anu kolot. Nya, apanan kuring ngajual cauna oge harita ka Ako lain ayeuna. Cik sok pikir ku Ako. Lamun kuring harita ngajual cauna, cik iraha Ako kudu nuarna. Nya, harita. Si Ako nembal bari ngahurlem. Apanan Ako oge ngarti. Harita mah cauna ngolah keneh, Mang. Teuing atuh kuring mah nyebutna oge rek ngajual cau di kebon 5 turuy. Kitu lain harita kuring ngomong ka Ako. Nya kuring dibere duit ku Ako 200.000. Hayya apanan harita cauna ngolah keneh. Jadi oe teu tulus nualna. Pilaku oe nual cau ngolah keneh. Salah didinya lain salah kuring. Mang Kusmin ngalilieur ka si Ako. Hayya ari geus kieu oe kudu kumaha. Si Ako nyaritana bari garo-garo teu ateul kana sirahna. Manehna siga nu keder nyang hareupan Mang Kusmin. Geus poh ayeuna mah rek diduitan moal tah sukun teh. Mang Kusmin ngalihkeun obrolan. Manehna kalah nawarkeun sukun. Sukuna oge ngalola keneh. Ceuk si Ako bari angger gagaro keneh kana sirahna. Bisi kabobodo deui cara heula pamikir si Ako. Aduh panjer wae heula ayeuna mah poh. Engke dialana mah ari geus kolot. Mang Kusmin seuri kasih Ako. Rek dijual sawalaha sukuna. Ceuk si Ako. Daripada teu bebeunangan pamikir si Ako. Adurga mah engke ari sukuna geus karolot. Ayeuna mah padu panjerna wae heula 500.000. Ceuk Mang Kusmin bari leungeunna namprak siga nu ngarurusuh ka si Ako. Hayya ali duit oe nu waleto duit cau kumaha urusanana. Teuing atuh eta mah urusan bareto. Ayeuna mah urusan panjer sukun. Hayya oe jadi kieu. Oe jadi leungit duit. Montong hayya sok geura ka dieu duit panjerna. Ceuk Mang Kusmin siga nu maksa. Leungeunna angger namprak menta duit panjer. Antukna si Ako eleh deet. Si Ako mere panjer sakumaha pamenta Mang Kusmin. Daripada tambah lieur pamikirna. Geus kitu mah si Ako mulang ninggalkeun Mang Kusmin anu keur seuri bari mesakan duit. Mang Kusmin neruskeun ngarautan awina keur kuruman. Lila ti harita torojol Abah Marta. Mitoha Mang Kusmin norojol. Abah Marta langsung tumanya ka minantuna. Ceunah si Ako ka dieu euy, mana atuh?
Abah ka imahna suwung cenah keur ka ilaing ka dieu. Bah Marta nyarita siga nu rusuh. Geuning Abah kalebet bah. Keun wae di dieu euy, ongkohan moal lila mana si Akoh cenah keur ka dieu ka ilaing. Geuning eueuh si Akohna. Bah Marta ngomongna siga nu teu sabar. Duh, pas alistri jalan rupina mah bah. Tos mulang tadi bade aya naon kitu ka si Akoh bah. Aya perlu naon si Akoh ka ilaing. Bah Marta kalah malik tumanya. Ieu si Akoh naroskeun sukun bade diical tamoal cenah. Dijual ku ilaing. Bah Marta tumanya siga nu nganahana. Saur abdi teh sukun mah kagungan Abah. Kayak ku abdi diwartoskeun ka Abahna kitu saur abdi teh. Dipiwarang eta oge ka bumi Abah kaditu. Ngan ceuk si Akoh teh ku abdi wae cenah bejakeun. Mang Kusmin nyieun ekol sok padahal tadi geus dipanjeran ku si Akoh ka manehna. Heueuh atuh ari kitu mah. Lain euy, Abah teh rek nawarkeun cau anu di kebon kaler, aya 5 tangkal anu geus karolot, geus meujeuhna dituar, ngan si Akohna geus balik geuning. Abah capek ari kudu ka imahna deui mah. Mending lamun aya, hanas Abah ka ditu, heug teh si Akohna eueuh, ngan capena wungkul meureun Abah teh. Bah Marta ngabejakeun maksudna. Keun atuh bah bu abdi ke pasosonten abdi ka bumi si Akoh, ku abdi ke dipangicalkeun kedah sabaraha bah pangaosna. Mang Kusmin nawarkeun diri. Hatena mah seuri inget tadi paloba-loba omong jeung si Akoh perkara cau anu bareto ditawarkeun ku manehna. Anu harita mah cauna ngora keneh. Untung aing pinter terpancing si Akoh. Gertes hate Mang Kusmin. Heueuh atuh ari kitu mah menta wae euy 500.000 mah cauna lalandung ieu mah nya goreng-gorengna menta 450.000 mah. Bah Marta ngaregakeun. Muhun bah mangga kin ku abdi ditawarkeun ka si Akoh. Sakalian anteurkeun duitna ka imahnya. Heueuh lamun jadi teh mah si Akohna anteur ku ilaing tuduhkeun ka kebon. Ceuk Bah Marta papata. Muhun bah, keun ku abdi diestokeun. Abah moal lila euy, rek aya perlu deui, tah keur jajan si Roni. Bejakeun ka indung si Roni, Abah moal ka jero kitu. Abah ngarusuh, aya nu ngadaguan di warung si Amoy. Abah dititah nyamper ka warung cenah. Ceuk Bah Marta bari ngeupelan ka Mang Kusmin keur jajan anakna cenah. Diantosan ku si Mami nya bah. Ceuk Mang Kusmin manehna nyelok baris teuing. Ah sia, kahade tong loba omong euy. Ceuk Bah Marta bari ngaleos ninggalkeun Mang Kusmin. Cag ah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe na. Hatur nuhun.